Wilujeng siang pamirsa, patepang deui di Berita Harian 7 sareng abdi Rehan Akbar. Pamirsa, musisi Oxavia Aldiano anu langkung dipikawanoh ku nami Vidi Aldiano ngatunkeun alam dunya dina dinten ieu kaping 7 Maret 2020 Vidi pupus sabada bajoang ngalawan penyakit kanker salami kirang langkung 6 tahun kapangker. Panyanyi anu dipikawanoh ku laguna nuansa bening ieu ngalepaskeun napas terakhirna di bumina sakitar tabuh 16 langkung 33 menit waktu Indonesia Barat. Dumasar kana pantauan di lapangan, bumi duka anu perenahna di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, ayeuna mimiti didongkaran ku para palayat, ti kawit keluarga, baraya, dugi ka para sahabatna. Sababaraha tokoh publik sareng rerencangan sesama selebritas diantawisna nyaeta Melly Goeslaw, Raffi Ahmad, Rizky Febian, Al Ghazali, Alicia Dagis, Tarik Halilintar, Keanu, Prilly Latuconsina, Dion Wiyoko, Ringo Agus, dugi ka Alika Islamadina, oge sumping. Kanggo masihan panghormatan anu terakhir. Wartos pupusna Vidi Aldiano kawitna kasebar ngalangkungan unggahan media sosial musisi Andi Rianto. Eta wartos duka teh teras dikonfirmasi ku ramana Vidi nyaeta Hari Aprianto ngalangkungan pesen singkat anu ditepikeun ku awak media. Dina eta pesen Hari nepikeun yen putra kadeudeuhna teh ngatunkeun dina kaayaan dijajakeun ku kaluarga ageng anu parantos ngikhlaskeunna. Vidi Aldiano kanyahoan katarajang penyakit kanker ginjal ti saprak sasi Desember 2018. Caroge ti aktris Sheila Dara ieu kantos ngalaman sababaraha kali parawatan intensif, kalebet operasi, sareng pangobatan di Singapura. Salami masa bajoangna, Vidi kantos sababaraha kali lireun sakedah tina dunia hiburan, kanggo fokus kana proses panyaeutan. Sanaos nuju teu damang, Vidi dipikawanoh salaku sosok anu tetep positif, sareng sering ngabagi sumanget ka para apameuna ngalangkungan media sosial. Abdi Rehan Akbar di Berita Harian 7, amit mungkur, amit mundur, hatur nuhun, sareng permios.